Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Langkung tepayan hayu urang sadayana panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos masihan mangpirang-mangpirang nikmat kasadayana utamina nikmat sehat teu hilap shalawat sareng salam hayu urang panjatkeun kajunjungan urang nyaeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka keluargina ka sahabatna sarta ka urang salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Ibu guru pangajar anu dipikahormat jeung rerencangan sadayana nu dipikareus. Kuring ngadep di dieu teu aya lain nyata bade ngadugikeun tema nyaeta bahaya-bahaya ngarokok. Sapertos ibu jeung rerencangan sadayana mun rokok teh tos teu asing deui di golongan barudak sakola sapantar urang. Komo ayeuna mah ti mimiti budak sakola nu ngangge saragam bodas meureum, bodas biru, bodas abu tos apal namina rokok. Komo budak sakola nu ngangge bodas biru ayeuna mah loba nu tos nyobian rokok. Aya meureun nu tos jadi pecandu rokok. Tah kebiasaan pelajar eta teh sababna teh lantaran karayu iklan-iklan, karayu rerencangan, jeung salah paham mun rokok teh tiasa ngajadikeun diri urang tenang. Padahal eta teh salah pisan. Rokok tiasa nenangkeun urang, tapi saukur sasaat. Bahaya nama karaos salilana. Nah, bahaya ngarokok teh diantarana nyaeta resiko kanker paru-paru, jantung, impotensi, teu sagi reproduksi. Mun ngarokok di umur dini bisa ngadalurkeun penyakit impotensi jeung ngurangan jumlah sperma dina lalaki atawa ngurangan tingkat kasuburan dina wanuja. Eta teh ngan sababaraha bahaya ngarokok. Aya bahaya-bahaya ngarokok nu lainna loba pisan nu lainna teh nu jalmi nu ngarokok teh sarua jeung jalmi nu masihan racun ka diri sorangan. Kasarna mah jalmi nu ngarokok teh jalmi nu ngabunuh diri sorangan secara lalaunan. Jalmi nu ngarokok oge sami sareng ngaduruk artos. Komo pelajar mah artosna teh menang ti kolot tos banting tulang milarian artos kangge ngabelaan urang. Nah artos nate kalahkan dipeserkan rokok diduruk teteh. Nah rerencangan sadayana nu teu acan nyobi rokok kade ulah nyobi rokok kusabab bahaya teh loba, resiko teh berat. Aya nu ngakibatkeun maut tah sampai ka maut. Nah eta teh resikona berat pisan. Hayu nu tos jadi pecandu mah hayu urang enggal lirenan kebiasaan awan eta. Langkung saya upami artos nu
biasa didurukan hayu urang teh kumpulkeun artos eta teh keur dipeserkeun anu leuwih mangpaat. Soalna tos loba pisan korban rokok teh, hayu urang teh entong sampai arurang teh jadi korban saterusna. Dupi mangsa kieu nu tiasa kuring dugikeun, hampunten bilih aya kasalahan, aya kata anu ngagutkan hati, kusabab kasampurnaan datangna ti Allah Subhanahu wa Ta'ala jeung kasalahan datang dina diri abdi nyalira. Mugi-mugi biantara ieu teh aya manfaat kasadanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.